Tah si Isan mah bekal gitu. Aya ya urang. Watu, aduh. Bos, kumaha ATM kita semakin menipis. Mana terpercaya Kak Gusti? Bukan gitu bos, tapi kita harus kerja keras lagi biar cita-cita kita tercapai. Emang cita-cita mana jadi naon? Membahagiakan subscriber bos. Gampang Ca. Gampang kumaha bos? Tonyok dadana netizen anu teu nyubrek. Oh bos, tonyok dadan aku aing subscribe mas. Aduh. Gaya geus pede ieu mah geus cocok oke bakal viral ieu mah. Hello guys, kembali saja di channel kami yang terhura terlangka di dunia dan di akhirat. Jangan lupa subscribe-nya. Ini saya sedang di pepohonan coklat. Jangan lupa pencet tombolnya, loncengnya pencet ya sekarang juga. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita jangan menyusahkan negara. Kita harus kreatif dan inovatif sehingga jadi unggulan untuk masa depan. Tadi yuk. Mahadan rencana maneh saenggeus keluar sekolah. Masih tetap di biasa yang bisnis sebelah. Oh, maneh benar rek dagang seblak di Zimbabwe. Nya di arek kadinya soalna pialuseun. Maneh teh sieun dan beungeut tutung. Nah, tuh. Pan orang ditu mah tarutung beungeut ge. Lain sia teh tamati dituna. Oh, heuh bae we. Ngan kade we ulah loba teuing nyaoseuneu. Bisi kabakaran. Lieur maneh mah can ngasaan ditonyok dada. Aya si Erik. Bahaya ieu mah euy. Woi, ka mana? Naon, Mang? Naon we? Tonyok betisna. Turun maneh. Ampun, Mang. Tong kitu atuh, please. Please.
Wah, ai pais-pais jeung urang mah. Gos, lihat mana teh? Aduh, naon maneh ka urang? Oh, pura bos, pura. Wah, motor ini jadi milik urang. Heeh, motor KLX lumayan dijual ge. Duh lah. Yuk lah. Tuh, tinggal si Ajay kunaon curi kitu di. Jai kunaon Jai? Motor urang ku si Erik. Atuh naon bet dibikin ke si Erik? Lain dibikin, dipajeg, dipalak. Si Erik na mawa awi. Gehel eta preman geus nyieun ulah deui. Sabar Jai, kayaknya pasti aya gantina, sabar. Kumahanya dan carana ieu si Erik yang geus ngaresahkeun kieu. Jadi jika nama ieu teh kudu bebeja ka RW atau ka RT soalna aya kerusuhan ya ieu. Lah, teu kudu bebeja ka RT ka RW, ku urang we, urang gebuk dadana. Yu atuh urang teh bawa tah pamabukna. Yo, Mas. Ja, itu kata lo bagening ja, kumaha ja? Iya, seriji ja ngalana. Sing loba we mah subuh. Kami anak ustad menyangal coklat, aduh. Madangeun coklat. Siap lah, ayo ah. Yuk. Ah, eta asak ja, alam moal ja. Yuk ah, pengalah. Aya nu maling coklat euy. Woi, mana euy? Bubulak ieu euy. Nis, kapangieun nis. Woi. Halo guys, kembali saja di channel kami. Guys, aya Erik Cimoy guys. Erik Cimoy, nyemput heula guys. Nyemput heula. Bos, ngebut bos. Tenang. Orang profesional ya. Ketinihan. Halo guys, saya jatuh. Pisan dulu ah. Nyir, mana salah tadi? Duh, kalah tarik teuing. Urusan teuing tadi teuing. Oh, apes nih aya nama. Apes euy. Cara kamari-kamari. Jadi malah apa? Oh, nih. Capek deh. Bener apes aya nama. Duh, kumaha tuh? Isuk deh ya. Dewen. Yap. Terus kabur kenal lah, iya ya. Mana dah? Nangtung. Nah, jadi nyalakan ke orang. Oh, mana tuh? Ogal egol mah tuh guling. Kapan salah mana bos? Tarik teuing mawa KLX na. Baiklah. Baiklah selabu ieu. Di urang geus jadi arek jadi tukang seblak ai manes ieuna jadi naon ek tuluykeun. Urang mah cita-cita mah teu luhur teuing. Urang mah ngan saukur hayang jadi fuckboy. Ame dicintai wanita dan disayangi mertua. Nya hade kitu urang teu bisa euy jadi fuckboy. Kayak diajarkeun ku urang. Heuh lah ayo lah. Waktu si Erik tuh kebeneran labuh. Ayo bener ayo urang di kumaha ya. Yuk sampeurkeun heula we. Yen kergelut itu mah euy. Dagon heula dagon. Motor ieu. Ya, orang gebugan meh kapokkeun.
Kabur euy lolos kali ini. Tah, ieu motor milik urang ieu. Dikumakeun dieu. Ieu lah dikemahkeun, dijual kalau bikeun ke nunggukan. Ah, mendingan kumaha maneh we lah aing mah tuturkeun. Gitu lah. Monceng urang dah. Yuk, buat.